loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi da ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager. Urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus dicek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah atuh meunan hamil. Geus ada kiai ieu teu cager-cager obat. Oh, geus beat bae geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai bloon. Ye. Kita sedekah teh bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema nyol pelit mah kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kiai jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng, satpam, herder tapi tetep bae mualing bisaan jasa cagen. Geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Loh, kiai kurang kumaha cenah. Ih, hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dihanteun naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu ka sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Ye, cak pamalingan pun jadi kos kieu teh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, paling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Paling. Enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah kaharti kan urang ku logika kaharti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai ke di pondokna teh kan ke di pondokna teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Wow, barotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha carita anu alhamdulillah dan urang beuk samagahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh dah. Diangsongkeun kadinya 2 fulumbe 2. Dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceukna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar oh itu polona. Bunguna cek eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu.
tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong ceulina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus kieu ngobrol teh endahan nawaran tah ceulina cenah ngeunah aduh cak santri ditawarkeun ceulina heuh urang himpuk heuh bener beak deui ceulina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu teh daging teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak mah jangan kurang nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian sakit geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kerjana di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyana ngarewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus dikiran we geus sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah ge ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kabagian caina caina diangkat arah nasi cek santri tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kieu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta di perlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakun kabeh ieu pan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh uga ledeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh mah datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah ieu nu mawaanna saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pan bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk dia teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha ge be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae kiai kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cak nya teh nu kumaha ieu cak kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cak nya ge urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh eueuh deui cek asan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiai nya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah kira-kira udah tenang nyana nggak rasa bunga kan menang mandat ti kiai paling anu maling anak buah aing kira-kira tah langsung jadi satpam nyana didinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta di Samsu doang bere aman
Masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak aing sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau sholat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin ceki Hasan teh udah nggak usah ceki nanti sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat pak kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas loh ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek cenah teh dari bara kos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaga geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ka Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai teh ntar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai dah kayak nyahun iya padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah geus nyahun cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kilir teh bae emang kunaon sendal leungit deui bae cenah aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah Mekah babarengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teh malaikat menyulusup ka jero bisan abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat tiba heula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu
ngajadikeun tenang sebab naon kudu akan jeung nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede diak babari hayang diterima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuk diterima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela hayang geus moal ka mamana hayang ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanna hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah aya anu teu ngahaja aya anu tobat teu ngahaja teu ngahaja tobat teh teu ngahaja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludan kiai diundang muludan diharapnya numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai we 9 sampai 10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak, bos, boleh nggak saya ikut? Boleh, katanya teh. Naik, ya, naik ya kajero. Barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak. Oke, kiainya hebat ya. Kiainya potongan pudoli merenya mah ya. Oke, katanya teh. Ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai nama pakai kopiah apa maju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin nggak saya turun aja di sini turun nggak boleh temenin saya sampai semalam ini nggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Geus geter-geter wetes salaing muludan. Datang ke tempat muludan, atuh kiai teh kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ieu nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya dibere kok ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan gesadang dan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada jelis WTS nah bajuna rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman bulak balik ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini kiai senyum baik kiai ya akan gusiata lagu di forum bawah nah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri jelema nusa salaman tinggal WTS aduh aing jadi kos kieu cak cenah ieu sial kiai goblok cak cenah dina hatena
Atuh terus we atuh ngaranna ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Bow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nya teh jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak ceurik nyana didinya. Terus ieu na ditoel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh ge tanu hadir dirinya ceurik. Ngeujerikan ibu nyai. Ceurik kabehan. Masya Allah salokasi eta ceurik kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina ceurik. Atuh mah nya cenah urang teh ceurik. Ceurik deui bapak. Masya Allah. Tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah. Beres, langsung kan balik, terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti, nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih ceknya ini udah, ya pakai nyai ceknya nanti. Bagi kasinggung bayinya nah, untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana, datang ke jerok ya, terus mau turun di mana, cek kiai teh ikut. Jangan ikut Kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi, yang turun diulah. Kuari mah dek turun bungen. Wah bahaya cek ieu. Cek Kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang mah cek nya tetep kuda turun bae. Turun diberi berkat. Berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS ge beja ada di markas jana bari tipe 3 daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleuh nya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik ieu aing rek tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan masyaallah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai demen teh ke goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai du digoda ana wali harus modal si eta. Itu nya mah hayang digoda. Masya Allah. Tapi naon eta? Keur carita hikmahna dibere duit nya na kikieuan teh ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana menang duit teh lain hasil ieu tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi cak nya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkat. Sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau
atuh kan aya sinar asup kadinya set aju didaharkan ku urang Masya Allah seger daharkeun ka anak urang seger anak urang be anak urang ge isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hei sia ge Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak kunang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi saya aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerjaita bab sedekah kamangfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat nek nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh carekan geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ya mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah moal HP tuh daripada dicarekan mending berean aya sia ieu berean Masya Allah loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut teh masyaallah ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nah eta apel tisa pepen mana pen pondok teu di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan benang 3 poe jeruk 5 kilo 10 Assalamualaikum teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak nya ge ya Allah ya Rabbi lewat ge neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu tah geus aya soraan kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sedekah maksudna keur carita sedekah awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor tah beusi deuk ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nah motor tisa dipepen maksudna naon beusi deuk ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boges gitu tah itu si itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si ieu mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai geus ngan panggil neng di mana pabrik emang mah mana dinu jeung kenal itu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun oh atuh pokona mah lalaki mah beuh pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah
nu tatadina daekeun bisa jadi teu daekeun. Tatadina urang geus aya jalinan I love you. Cinta panas ahmarana geus panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh. Baheula makan disebutna mahugi. Sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi. Sodaqoh eta ge sodaqoh juring. Iya beker carita bab sodaqoh jadi ngaleuleuskeun hate. Masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Disodakohan kos kitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sodakohan ku urang, kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep. 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajen kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye sia sugan teh saha kitu. Lah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah. Moal daekeun geus sodaqoh. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, eta mah urang anu sedekah muludan. Beuh, di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahoan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain. Lain non gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas jas. Di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah. Bisa katulungan anakku sedekah mait. Ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi. Doakeun ku anjeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakanulahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jam 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah
sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sodakoh-sodakoh urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram kana dahar inum pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhat disebut. Muncan aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hehet aing mah tipe-tipe deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae beuting teh. Dahar atuh urang mah sakacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak sareng ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wae dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam.
Karena di bari asalan mun kada kalohor mah rarengkot di mas. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah, urunlah ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge nu halal dijual, jual nu haram ulah. Jeung eueuh bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual eueuh kieu ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu ai daek mah jeung kabel ya tolong aing mah cak ieu cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang urang Indonesia mah ai daek mah tolong silahkan. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teu dijual ka salian kiai teu bisa kitu. Bebas. Bebas antarodin senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti mah ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ye. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Bi, kan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya eta mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuarieu. Wanita dilarang membeli bensin orang kaya. Tertenarima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampekeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jah hutangna mah ambalaya. Ambalan mata kurang mah teu serap ka nusok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kunanan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we standaran aja sepedana ge. Gubrak we darepeun imah. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikum, kieu salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh mah nyokot ngulang nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Antak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang halal teh. Tah.
ulah sambarangan ye. Batasan mencara tadi teh mah batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih aya sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah kosi ngadukung aing ka pemerintah kosi bila perlu aing jadi DPR na lah. Sudah babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyeun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah sih makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduhna teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon mendek tahajud ieu. Antaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pakai sanario mah tilo kitu pan. Ipan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareuman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadi didikan emak teh leuwih nancep ka budak tibatan kapolsek. Tibatan Kapolres, tibatan Polda teh nitah ngahurungkeun lampu, budak leutik bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana dia hudang we lampu pareuman ku sia tuh biasakeun. Mana marah lantaran lampu teu dipareuman. Hebatnya tetap mah. Hebatnya teh jol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak, tangkap. Hilang. Waduh, ini si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu ya. Cak budak teh teh nu edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh.
teka harti. Eta teh di Indonesia teh teu isinin tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae piseungseurikeun rakyat. Polisi piseungseurikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda Korsia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kayak kulantaran nu ngomong na jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. Hei, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami ieu pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjen iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dina ambalayah jelema teh. Kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu, jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin, moal turun ayat ti Gusti Allah. Paling pamonggol nu turun. Walaya ya. Tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama lan nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah, jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billaghiyal kayin fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasdiku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kos kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegas aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah.
kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu tak sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu ada dengan aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakan tah tetangga lah tenang ka haji ngaji di mana anda pentak Lambon aing ngaji oh deket tukang sate teh kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate oh jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate lain dek neangan ilmu agama bolon budak nah ilu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu ilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat na ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarah jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat tali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah ini berapa ini tuan tasbih ini berapa 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh urang ini sia demi Allah. Atuh teh urang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jada apa kitu. Sama ruh Allah. Waktu. Tu Siti Roh mah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon. Padahal mah edet sia demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana, nyana. La wallah. Ida demi Allah. Make wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah bala wallah. Masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang ge aya kan. Sak aya ngomong teh mah demi bae. Teh mah sak aya ngomong mah demi bae henteu demikian. Aya bae. Da eta kaleupasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon tapi tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda
Nu di imam geus kolot sugan erang dan udah ek. Kolot maki sugan hanakan deui cenah. Jang perang. Cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieulun ka bibi. Padaikeun nyararandu kabeh ge. Bebejang itu bebejang loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba teh kos sekarang itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua. Yamin akidah. Ieu walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh teh bima ku sumpah qatuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am qasdin jadi kudaya sejak sumpah teh ta eta ngaranna yaminul munaqidah. Ieulah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh tina aya kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kifarat, jatuhna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah, ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi 3. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, tetik. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus 2 tah. Katilu yaminul ghamus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nageng ke aya kiparat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sakean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم 2 أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبيمي. Kamu konten ngaji alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji alfiah. Sia maka dia ge emang nyilip dia mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh nyaho aing ge santri mah jahe nya teu dilu katilu au tahriru raqabah 3 tuh au yatamu asharati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Qasim. Jadi ngabagi 3 berarti kiparat lagi. Nya kabagi 3 ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta engke awot ya dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuhna hukum make awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh engke aya anu diistisna. Sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Setan geus kos gitu. Sebab ndek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Aya deui kiparat puasa
Tapi Pak Ilham, pamalam ya dia tak dek ngaluarkeun itu, berarti ieu teh kudu mukhoyar ke jatokna sebab dek diitisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar, naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Cenah minggu hareup aing dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum ibalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nya ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas sokana mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseri-serikeun. Ngan antepkeun we lah jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya satu. Waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qasama al-ulama ila thalathati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Ama hiya al-yaminul lagwi, fa amma al-lagu fa hiya al-yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nangieun ulama ta kos kitu ta. Menang tadi teh ta kabagi heula. Iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Yeuh ngaji mingguan kieu mah ka sorga teh geus untung. Ngaji. Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain eta ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese-esena. Tak nomor ke hiji. Ya amirul lagu aya patulah patali hukum artinya teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua walakin akhidukum bima qatum lakin huluk istidrak istirahat teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin we ge ngaisidrok lu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heulanan ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh ya heunya. Barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh. Mantap jelema nu geus bisa alfiah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah
Mata kunya ada di bawah eta alfiah teh. Ai bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiahnya. Sok diceklan we cenah kukula teh moal poe. Ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua, yaminul munakidah. Nah, fahiya ayyah fa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya falahu awala alahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fiha al-kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin.